Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Sampes. Kembali lagi di channel Sastra Jingga, ruang edukatif yang membahas sejarah dan budaya Nusantara. Nusantara. Jadi kali ini Mang Cepot mau membahas sejarah Pajajaran ya Mang Cepot ya. Insya Allah kita akan mempelajari sejarah daripada kerajaan Pajajaran. Sastra Jingga temani langkahmu, menyusuri jejak masa lalu. Kisah Sunda hidup dalam suaramu. Mari bersama menjaga warisanku. Baraya sadaya hapunten dina dengan ieu simkuring sejak nyobi arek mempelajari sejarah daripada kerajaan Pajajaran dari mulai berdirinya sampai runtuhnya kerajaan Pajajaran. Disclaimer dulu Mang Umay. Apa? Ini kita akan menceritakannya dengan secara singkat. Ya, secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Amin. Nah, gitu Mang Umay. Jadi kerajaan Pajajaran teh Mang Umay mangrupakeun kerajaan nu aya di Jawa Barat. Ya, Anu ibu kota teh nyaeta Pakuan. Ayeuna mah nyaeta Pakuan teh jadi kota Bogor. Nah, pada masa jayanya kerajaan anu berdiri di tahun 823 Masehi, awal mulana ieu teh nyaeta kerajaan anu kuat. Anu seperti kerajaan-kerajaan lainna nu aya di Indonesia. Kerajaan Pajajaran oge ngagaduhan sejarah anu panjang. Mulai tina terbentukna kerajaan sampai tina runtuhna jeung peninggalan-peninggalan anu masih tersisa dikeun ka ayeuna. Oh, jadi ada peninggalannya. Aya peninggalanna Mang Umay. Ya. Tah sejarah singkatna kerajaan Pajajaran teh tak bisa dibilang yen kerajaan Pajajaran teh mangrupakeun kelanjutan dari kerajaan-kerajaan anu pernah berdiri sebelumna. Sapertina sateacana teh aya kerajaan Tarumanagara, terus aya oge kerajaan Galuh, terus kerajaan Kawali, jeung kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak. Tah sosok anu mendirikan kerajaan Pajajaran teh nyaeta Sri Jaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ieu di tahun 823 Masehi di Pakuan Pajajaran. Dina masa itu kerajaan ieu teh can resmi dingaranan kerajaan Pajajaran. Oh, can resmi. Acan resmi. Nah, setelah dipimpin ku Sri Jaya Bupati, tahta kerajaan ieu teh teras jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu. Jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana. Jeung pusat kerajaanna oge dipindahkeun ka Kawali. Oh, jadi kerajaanna dipindahkeun ka Kawali. Ka Kawali. Tah di tahun 1428 teras we Sri Baduga Maharaja atawa anu leuwih dikenal namanya eta Prabu Siliwangi dinobatkeun pikeun narima tahta kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh. Tah penobatan tersebut jadi penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh. Jadi Prabu Siliwangi ya fase terakhir memimpin. Fase enggak. Apa ada lagi? Ada lagi. Oh. Diteruskan sama anaknya nanti Prabu Surawisesa. Oh iya ya. Nah, ini penobatan tersebut juga menjadi periode akhir dari kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh. Kan awal nama aya kerajaan Galuh, aya kerajaan Tarumanagara, aya kerajaan Kawali, aya kerajaan Sunda. Nah, ku diangkatna Prabu Siliwangi teh
ieu ngajadikeun periode akhir kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh Oh. serta jadi awal periode kerajaan Pajajaran anu ibu kotana teh di Pajajaran Bogor. Bogor. Mm. Tah teras saentos Prabu Siliwangi tahta kerajaan ieu teh diteraskeun ku raja-raja anu sanesna. Tah nama-nama raja anu sanesna teh tercatat dalam naskah Babad Pajajaran. Oh. Terus tercatat oge dina carita Waruga Guru jeung carita Parahyangan anu masing-masing naskah tersebut ngagaduhan urutan nama-nama raja anu benten-benten. Oh. Salian Srijaya Bupati anu tadi teh anu pertama Pertama. aya oge anu pernah mimpin kerajaan Pajajaran teh nyaeta nu tadi teh Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi. Mulai ti tahun 1482 dugikeun ka 1520 hiji Masehi. Anu pusat pemerintahan teh di Pakuan Pajajaran. Terus diteraskeun ku putrana nyaeta Prabu Surawisesa anu mulai memerintah di tahun 1520 hiji dugikeun ka 1535 Masehi. Sami pemerintahan oge di Pakuan. Saentos Prabu Surawisesa diteraskeun ku Ratu Dewata anu mulai mimpin ti 1535 dugikeun ka 1543 Masehi. Sami eta oge Di Pakuan. pemerintahna di Pakuan. Diteraskeun saentos Ratu Dewata aya Ratu Sakti mulai ti 1543 sampai 150 hiji Masehi. Terus lanjut ku Ratu Nilakendra di tahun 1550 hiji sampai 1567 Masehi. Tah ieu mah ninggalkeun Pakuan. Oh. Sabab Pindah. sabab eta diserang ku Sultan Hasanuddin Oh. sareng Syekh Maulana Yusuf. Tah ti Ratu Nilakendra anu tadi teh diteraskeun deui ku Raja Mulia Oh. nyaeta di tahun 1567 dugikeun ka 1578. Tah ieu mah pindah Oh. sanes di Pakuan. Oh, jadi udah. Pemerintahna di Pandeglang Oh, jadi ke Banten. ka Banten. Oh. Gitu kusabab tadi teh tina masa kepemimpinan Ratu Nilakendra teh Pakuan diserang ku Syekh Hasanuddin anu di Banten sareng Syekh Maulana Yusuf. Nah, gitu. Jadi diteraskeun ku Raga Mulia teh pemerintahna di Pandeglang. Oh, gitu. Nah, masa kejayaana kerajaan Pajajaran teh diraihna dina masa pimpinan Sri Baduga Maharaja teh anu tadi kerajaan nu dipimpinna ku Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Eta teh kaasup karena masa-masa keemasan, masa-masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Tah tina masa eta teh Pajajaran kaasup karena negara anu tentram, anu damai, teratur. Sabab Sri Baduga Maharaja teh nyata mampu mimpin rakyatna jeung nyepeng teguh asas kasetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tah salah satu kebijaksanaannya nyaeta diberlakukeun anu dina masa eta teh membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dalam pembinaan agama, terus ngabangun jalan, terus ngabangun parit pertahanan, terus memperkuat angkatan perang. Nah, khusus anu terakhir Sri Baduga teh nyata Prabu Siliwangi berhasil ngajieun kerajaan Pajajaran ngagaduhan angkatan perang tangguh anu tercatat nyaeta ngagaduhan 100.000 prajurit jeung 40 ekor pasukan gajah dina masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi. Nah, lebet karena
sejarah runtuhna kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun tadi teh 1578. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias singgasana kerajaan Pajajaran nu aya di Pakuan. Singgasana eta teh dibawa ku Syekh Maulana Yusuf anu mangrupakeun pimpinan atau pemimpin dari Kesultanan Banten. Tah pemindahan singgasana eta dilakukan supaya engke eueuh deui anu ngalaksanakeun penobatan raja-raja nu anyar di kerajaan Pajajaran. Makana singgasana eta teh disebut singgasana eta teh dipindahkeun ka Surosowan nu aya di Banten. Eta menandakan berakhirna kerajaan Pajajaran. Sejumlah punggawa istana kerajaan Pajajaran anu tersisa mulai meninggalkan kerajaan jeung netep di Kabupaten Lebak di Banten. Tadi di oge mereka teh menetap jeung ngajalankeun tata cara kehidupan lama anu ayeuna mah nyaeta disebatna teh atanapi dikenalna sebagai orang-orang Baduy. Jadi salah naon namina teh asal muasalna nu tadina anu orang Baduy teh merenya eta teh nu tadina teh punggawa-punggawa Prabu Siliwangi pindah ka Banten gitu sama Umay. Terus aya peninggalan-peninggalan kerajaan Pajajaran. Oke, urang bahas di episode anu selanjutnya. Peninggalan Pajajaran. Pajajaran. Jadi non cerita anu ayeuna mah dugi kadinya bae. Urang teraskeun deui di episode anu selanjutnya. Yaudah baraya. Sok kumaha Mang Umay? Ya baraya. Segitu cerita singkat. Ya, cerita singkat dari Mamang Cepot. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua gitu. Kalau ada yang salah murni dari saya pribadi, dari saya juga ya. Mungkin para baraya-baraya sastra jingga bisa juga menambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang-kurang bisa juga ditambahkan ya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Segitu saja cerita dari saya pada episode kali ini. Atur nuhun anu parantos nyimak. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sastra Jingga temani langkahmu menyusuri jejak masa lalu.